Assalamualaikum. Sabenerna abdi bangun telat. Dina video ieu abdi bakal nunjukeun kagiatan abdi di bumi semenjak libur kusabab sumubarna virus corona. Saatos bangun, abdi biasana muka jendela sareng ngadamel ranjang abdi. Fungsi muka jendela dugi hawa enjing tiasa lebet ka ruangan. Jadi, ruangan moal lembab. Saatos eta abdi ngium cai sareng jamu. Jamu ieu homemade, indung abdi anu nyieun. Saatos eta abdi mimiti ngabersihan kamar, mimiti ti ngabersihan buku, nyapu sareng ngepel. Abdi bakal calik di payunan bumi nalika berjemuran. Panon poe isuk alus pikeun awak. Saatos berjemur, abdi bakal ngabantuan indung masak. Saatos eta abdi mandi. Saatos mandi, abdi tuang. Perencengan di bumi, kedah tuang seueur sayuran, oke? Tong hilap ngumbah leungeun sateu acan sareng saatos tuang. Abdi resep tuang bali carik dina teras bumi. Hawana masih segar. Saenggeus tuang, abdi bakal pariksa tugas abdi. Kagiatan abdi ngan ukur kitu. Nu penting di bumi sareng nyegah penyebaran virus corona. Semut mung di bumi. Hatur nuhun.